Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi mitra kaum dangu sadayana dina danget ayeuna urang tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring mangga. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakuma biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda. Mangga tiasa di subscribe dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng majeng kana seri anu ka 64 sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana. Hanca urang anu katunda dinten kamari dugi ka nyarioskeun atanapi medar kaayaan Ginggi teh anu harita nuju di pangberokan teh nya di Cangkalaku Yogas Citra teh. Kumargi harita kapendak nyanak lalayang di Banaspati teh. Harita nuju di Talek nuju dipariksa ku Yogas Citra. Kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-64. Ginggi. Naha Andika boga hubungan jeung Ki Banaspati. Ceuk Yogas Citra harita neuteub seukeut. Ginggi masih keneh ngahuleng. Manehna masih keneh muter uteuk kumaha carana ngasongkeun jawaban anu teu nyelakakeun dirina. Andika mungguh matak bingung keur sarerea, ceuk Yogas Citra. Anu kaula ngarasa bingung teh sabenerna Andika teh aya di pihak mana cenah. Geus kitu Ki Yogas Citra nerangkeun yen Ki Bagus eta teh jalma mimiti anu ku Ginggi dipake babakti. Geus dicuriga tukang nilep pajeg nagara. Otomatis Ginggi Ki Banaspati oge dianggap sapongkol sabab keur jadi kaki tangan Ki Bagus eta. Tah ayeuna Andika mamawa lalayang anu eusina ngandung Rusia. Eta teh jelas nu nyieuna Ki Banaspati. Terus ayeuna aya Andika. Kumaha eta teh mimitina? Ceuk Yogas Citra. Sakumna jalma neuteub seukeut ka manehna tapi Ginggi masih keneh ngahuleng. Sabenerna lamun dicokot gampangna manehna bisa bae nerangkeun yen eta surat teh memang bener ti Ki Banaspati kalawan tujuanna eudeup dikirimkeun ka Ki Jaya Perbangsa. Ngan bae nah Ki Yogas Citra bakal percayaeun sabab kapanan eta surat teu ditujukeun ka saha-saha. Lamun ku Ginggi disebutkeun oge moal aya anu percaya sabab apanan Ki Jaya Perbangsa mah usaha oge dipercaya salaku jalma anu aya di pihak Yogas Citra. Kaula hayang sangkan Andika nerangkeun sajujurna. Sabab lamun ieu kajadian tepi ka bocor ka raja, Andika bisa ditibanan hukum pati. Ceuk Yogas Citra. Aduh, ulah dugi ka kitu atuh Gusti, tembal Ginggi. Tah, lamun Andika sieun dipindahkeun ka pangberokan di karaton, terus dihukum pati, sok ayeuna Andika geura balaka. Sakurang-kurangna di dieu mah Andika moal tepi ka leungit nyawa. Ceuk Yogas Citra. Hati Ginggi ngangluh Ki Yogas Citra teh salah harti.
disangkana manehna nyebut ulah teh yen kasalahan diri na ulah disetorkeun ka raja, padahal anu dipimaksud ku manehna mah ieu surat ulah waka tepi ka karaton sabab di karaton hijaya perbangsa na idek liherna teh. Kumaha lamun ieu surat kaburu kajabal ku hijaya perbangsa, tapi pikeun nerangkeun sacara gemet jiga bieu manehna oge bingung deui. Gusti Pangeran, saena ieu kajantenan ulah waka dugi ka kalangan karaton. Pasihan jisim kaula ngajelaskeun, namung oge pasihan jisim abdi waktos kanggo ngemutan kumaha carana nerangkeunana, ceuk Ginggi. Kieu gas Citra ngahulang sajongjongan mah. Ngan geus kitu manehna unggeuk. Heuh, kaula bakal nepungan deui Andika. Engke peuting. Ceuk ieu gas Citra bari ngajak nu sejen ninggalkeun pangberokan. Ginggi, Andika geus nguciwakeun kaula. Ceuk Raden Purbajaya bari ngajak Raden Banyak Angga harata indit ti dinya. Ayeuna Ginggi ngaringkuk sorangan di rohangan pangberokan, manehna masih keneh bingung kumaha cara ngabebaskeun dirina tina ieu tudingan ngan bae manehna ayeuna kudu mopohokeun kana urusan dirina nya kudu mopohokeun heula. Anu kudu heulakeun di pikiran mah nyaeta ngeunaan eusi surat anu pinuh ku rusiah. Geus jelas ieu mah ukur kalimah-kalimah sandi tapi anu boga harti sejen. Ginggi kudu paham kana kalimah sandi anu sabenerna kudu dibaca ku hijaya perbangsa. Ginggi nginget-nginget deui kalimah-kalimah sandi anu aya dina susunan daun lontar teh anu tadi disebutkeun rebu-rebu piit rabeng ti wetan samangsa sareupna di kulon. Tilu poe samemeh kuwara bakti samangsa halimun direna Mahaja Mahawijaya itu cenah eusi lalayang. Bari ngedeng Ginggi nyobaan ngahartikeun ieu kalimah sandi. Ngan sababaraha rintakan mikir ukur lieur jeung lieur, bisa jadi kasehatanana acan jejeg. Bisa jadi oge alatan sandina anu hese dihartikeun. Tepikeun ka akhirna kurunyung ponggawa duaan nyodorkeun kadaharan. Ginggi bungah pisan sabab manehna kakara inget yen ti kamari beuteungna acan kararaban nanaon. Bari capek rahem, Ginggi pangangguran tumanya. Mamang, ari upacara kuwara bakti teh iraha di mimitianana cenah. Duh, ampir bae aing ge poho. 4 poe deui mun teu salah mah pesta 40 poe kuwara bakti teh bakal dimimitian. Ceuk punggawa nepak tarangna da asa diingetan. Naon bae kagiatan anu penting dina eta upacara teh Mamang? Ginggi haben tumanya. Nya atuh loba pisan kagiatanana mah. Samoe sapoe samemeh acara teh rombongan seba ti wilayah bakal ngalut ngeungkeuy ngabandaleut, bakal ngembat-ngembat nyatang pinang, kabeh bakal tumplek di daeuh Pakuan. Isukna mangsa rebun-rebun, mangsa talaga rena Mahawijaya masih kasaput ku ibun, bakal aya upacara mandi suci. Reng seeta ngalut ka pasir Badigul, mujas medi ka Sanghyang Kersa. Ceuk punggawa nu saurang deui. Saha bae anu bakal ngayakeun mandi suci wayah isuk-isuk di Talaga Rena teh Mamang? Ginggi harta tumanya deui. Nya atuh sakumna para menah karaton mah milu kana upacara mandi suci. Utamana Kangjeng Prabu sakula wedet pasti ngiring upacara
tembal Ponggawa deui. Ginggi hade tengah ulang. Nah Andika can kungsi nyaksian pesta kuwara bakti. Tahun kamari mah milu mamang, cek Ginggi. Inget kene sabab diajakan ku Seta jeung Madi pikeun gabung ka rombongan Suji Angkara. Anu Ginggi teu weleh nineung masabab harita manehna munggaran bisa neuteup nyimas Dewi banyak inten teh. Ayeuna mah Andika moal bisa nya. Nah atuh nasib Andika teh mana goreng-goreng teuing. Batur mah eudeup milu pesta ari Andika kalah di berok kieu, cek Ponggawa. Ginggi mah henteu ngabandungan eta omongan sabab uteukna keur uleng narjamahkeun kalimah sandi tea. Malah geus kitu manehna tumanya deui. Mamang, lamun urang ngayakeun lalampahan taya reureuhna di wilayah Kandagalan teh sagara herang kadayeuh Pakuan bakal merlukeun waktu sabaraha poe, cek Ginggi. Lamun lalampahanana taya reureuhna tapi henteu rusuh di sagara herang ka dieu mah paling 3 poean ke wayah sore atawa sareupna kakara tepi, cek Ponggawa. Bener kitu eta teh. Pan kaula kungsi ngayakeun lalampahan sarupa kitu, cek Ponggawa. Aduh horse kabade sia ayeuna mah, Ginggi ujug-ujug sura pungguh matak heran keur Ponggawa nu dua mah. Naon Andika make surak sagala? Nya soal 4 poe deui bakal aya pesta kuwara bakti. Cek Ginggi bunga harita teh. Montong bunga da Andika mah moal bisa miluan pesta, cek Ponggawa seuseurian harita teh. Moal bisa Andika mah da di bero. Basa Ponggawa anu duaan arindit, Ginggi oge seuseurian ngan meureun seurina beda jeung Ponggawa tadi. Ah sia kaharti sia ayeuna mah cenah nyarita sorangan. Ku aing kieu diartikeunana meureun rebu-rebu piit datang ti wetan pasti maksudna teh sabubuhan bala tampur anu datang ti sagara herang, cek hatena. Samangsa sareupna di kulon pasti maksudna eta bala tampur bakal anjog ka dayeuh Pakuan dina wayah sareupna. Ginggi ngagerendeng deui. 3 poe samemeh kuwara bakti maksudna maranehna bakal indit di sagara herang ka dayeuh Pakuan 3 poe samemeh kuwara bakti. Samangsa halimun direna Mahawijaya moal salah ieu mah. Bala tempur ti sagara herang bakal ngarurug para menak Pakuan ka asup raja nu keur ngayakeun upacara mandi suci di Talaga Rena Mahawijaya samangsa rebun-rebun keneh. Bener ieu mah. Balad di sagara herang bakal ngegempur dayeuh Pakuan dina mangsa upacara mandi suci di Talaga Rena Mahawijaya. Ate Ginggi mastikeun kayakinanana harita teh. Ieu keyakinan Ginggi leuwih dikuatan deui ku panjelasan Ki Banaspati. Basa wayah janari keur aya di Pulau Geulis Parakan Baranang Siang. Yen cenah bakal aya serbuan badag ka dayeuh Pakuan dina mangsa kagiatan penting kuwara bakti. Ku Ginggi diitung yen pasukan Ki Sunda Sembawa bakal mimiti iyang isukan ti sagara herang. Ginggi ngahulang salila-lila di rohangan poek jaruji besi awakna ngeleper hatena deg-degan.
Kumahan teu rek kitu sabab kurang ti 4 poe deui bakal aya pemberontakan badag anu dipilampah ku pasukan Sagara Herang. Dipingpin ku Ki Sunda Sembawa tapi dina cangkingan kadali Ki Banaspati. Meureun kakara diri na we nu ayeuna apal tapi manehna embung biluk ka Ki Banaspati. Sabab tujuanna geus jelas hayang ngarebut kakawasaan. Ki Banaspati ukur rek ngamangpaatkeun parentah guruna, Ki Darma ukur marentah yen sakumna muridna kudu bisa ngajait nagara tina kaayaan anu goreng ari ku Ki Banaspati. Eta parentah teh ditarjamahkeun yen nagara kudu direbut. Ki Banaspati tetela dalang sakumna kakacauan bari ngagunakeun leungeun-leungeun sejen. Mimitina jiga rek ngarojong Ki Bagus Seta anu boga cita-cita hayang jadi raja. Tapi kadienakeun Ki Bagus Seta ditoker. Ki Banaspati oge saolah-olah ngarojong Ki Sunda Sembawa anu sarua hayang jadi raja. Tapi tikeur di Sagara Herang keneh Ki Banaspati mah geus nyarita yen Sunda Sembawa lain jalma anu pantes jadi raja. Geus eueuh deui waktu sabab Ki Banaspati muka kartuna dina mangsa masa akhir. Pasukan ti Sagara Herang geus edeuk nyieun lalampahan. Ginggi geus nyieun putusan yen edeuk ngahalangan niat jahat Ki Banaspati. Aduh, tapi kumaha nasib Kiranggaguna sabab lamun aing teu ngagugu kana karepna Kiranggaguna edeuk dibinasa, ceuk pikir Ginggi. Kumaha aing ge bingung. Montong Allah ku nasib jalma saurang pikeun ngudag perjuangan nu leuwih badag. Kadenge deui harita teh ku Ginggi omongan Ki Banaspati. Naha aing kudu ngeunteung kitu kana prinsip Ki Banaspati. Yen keun bae Kiranggaguna jadi korban nu penting perjuangan nu leuwih badag kudu laksana, ceuk pikir Ginggi. Bingung jeung Marojengja teh sabab manehna oge jadi mikir. Lamun ngalawan Ki Banaspati hartina bumela ka raja. Padahal Ginggi sorangan oge teu boga niat bumela ka raja sabab ceuk sarerea raja mah teu weleh piomongeun kitu. Malah Ki Darma sorangan anu nyebutkeun yen Prabu Ratu Sakti teh lain raja anu wijaksana sabab gawena nyangsarakeun rakyat. Ki Darma sorangan oge kaasup anu ngalawan ka raja, malah ku raja geus dicap salaku jalma barunta. Terus kadudukan aing ayeuna kudu di mana ieu? Ceuk pikir Ginggi bingung harita. Kadenge deui galindeng pantun juru pantun anu sisindir ka Ki Darma. Nya kitu pisan cenah hukuman ka anu Marojengja teh kaditu embung ka dieu manarah. Pamustunganana Ki Darma jadi musuh sasaha, Ginggi jadi ngahuleng. Kusabab ka dieu embung biluk, kaditu embung biluk, pamustunganana Ki Darma disatru ku sasaha. Sawaktu keur aya di Ponclot Gunung Cakrabuana, Ki Darma sok ngahaleuang lagu lara ngeunaan teu adilna kahirupan. Uremena Ki Darma ngahaleuangkeun lagu, Ginggi oge jadi apa lamun manehna keur cicing sorangan. Keur cicing keur leumpang nyanyabaan mun leumpangna di tempat suni eueuh sasaha sok ngahaleuang. Hirup mah loba pilihan, tapi mun salah milihna urang teh kaasup jalma kasoran. Itu cenah galindengna Ginggi teh.
Sakapeung ponggawa sok ngadengi ginggi ngahariring atuh loba jalma geus arapaleun sanajan teu tembong jalmana lamun kadenge sorang ngahaleuang kitu nya moal nuding kasasaha tah si ginggi keur ngagalindang euy cek ponggawa teh ginggi sok mesem sorangan lamun ngabandungan eta lagu jeung saestu na tawaran kana milih kahirupan meuweuh wates wangena malah lamun teu weleh salah sahiji punten lamun teu milih salah sahiji eta ge sabenerna mah geus mangrupa hiji pilihan ngan bae kalolobaan jalma teu sugema lamun aya anu teu mihak sabab dianggapna teu boga cecekelan daapanan kalau lobaan jalma mah tetep kudu nyokot hiji pilihan. Jalma anu bedas gede pangabisa dina situasi politik samodea di pajajaran kieu kudu milih nah bilu ka nagara atawa bilu ka anu ijid ka raja. Jalma naon kasebutna cenah lamun anu luhur ku pangabisa teu ulah ilu kaditu ka dieu. Nya jika nama aing teh bakal jiga ki guru dharma kaditu embung kadieu embung tungtung nama yang celing hirup sorangan cek pikir ginggi baik ketah teu nanaon aing mah ukur edeuk taat ka anu jadi guru we cek hatena deui dina hiji waktu sia teh bakal boga lilingeran sorangan ginggi lamun geus yakin aya bebeneran so pilampah ceuk Ki Darma harita Ki Banaspati oge kungsi nyarita yen aya surat ti Kirangga guna keur ginggi yen ginggi kudu panceg ngajalankeun parentah nu jadi guru ku Ki Banaspati mah dihartikeun yen ginggi kudu taat ka Ki Banaspati sabab Ki Banaspati keur ngajalankeun parentah nu jadi guru. Tapi aing bakal wangkelang ka manehna sabab Ki Banaspati ukur ngajalankeun amanat Ki Darma jang kapentingan dirina. Ceuk pikir ginggi teu karasa cimata ginggi tinggal renang dina sela-sela panonna. Ieu rasana geuning hayang ajeg pengkuh dina bebeneran teh ceuk pikirna deui. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedap wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng Mang Aa khususna anu ngadangukeun dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-64. Mudah-mudahan dina denget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Haturan wilujeng wayah kieu ka Pak Endang Awaludin di Sukamanah Barat, Cikampek, ka Pak Asep Sudrajat oge di Kalimantan Utara nya. Aduh nuju ngumbara wilujeng kasepuhan, wilujeng manco bae. Ka Teh Lela Sukaisi oge wilujeng ngadangukeun oge ka Teh Enji di Pandeglang anu terasono nya ka Ginggi. Wilujeng ka sadayana urang Banten. Oge ka Teh Ine Ade haturan wilujeng ngadangukeun di Tasiknya ka Bu Nani ibu guru di Bintara wilujeng ngadangukeun oge ka guru-guru sadayana ieu di sakolana Ibu Nani anu teu acan subscribe-na di antosnya ka Ibu Dokter Yulinda de Belia oge wilujeng ngadangukeun lajeng ka Teh Rita Ersih di Cimahi sareng urang Cimahi sadayana kumwe sadayana oge ka Teh Entin sadayana di Buah Batunya ka Mamah El Hatman di Cianjur ka Pak Aep Karsim sareng urang Cimenyan sadayana mangga di subscribe ka urang Cimenyan sadayana nya oge ka Pak Dede Juanda ka mana wae Pak Dede haturan wilujeng ngadangukeun ka Nene Yani oge wilujeng ngadangukeun Pak Jajang Edan kumaha damang oge ka Pak Kanu Pak Ustad Nurdin haturan wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan ya doana berkahnya Allahumma barik lana
fi rajaba wa sa'bana wa baligna ramadhana wa hasil maqasidana. Dina sasih Rajab sadayana mudah-mudahan kasih nugrahan barokah karunia ka Allah Subhanahu wa taala. Oge Teh Mutia Wangsi di Sukabumi, lajeng ka Bapak Uwan Sumarna wilujeng ngadangukeun, oge Teh Esther Adelaide saregep ngadangukeun, Teh Iom Puspa, lajeng Pak Ali Alun, lajeng ka Teteh atana Pia Teh Dilah, lajeng ngadangukeun ka Juragan Tahu Bataryo di Jambi nya, ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora, Pak Ruslan namanya hadir deui lajeng ngadangukeun ka urang Ciamis Pak Rendi, ka urang Jakarta Pak Jaki Mubarok, Pak Nanang Wijaya di Tasik jeung ngadangukeun, ka Pak Prabu Arjuna oge kumwe kasadayan masih keneh ngadangukeun dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 64 dina dinten ayeuna. Apunten anu kasuhun dongengna saupami rada kawagel nya jalaran ieu teh naskahna mung sabuku-sabuku katampieun aku mangga janten kadang tiasa samingon gitu nya, liren heula ngantosan garapan karangan Bapaan Merdeka Permana anu masih keneh ngagarap. Tapi insyaallah kumaha dongeng-dongeng sanes oge teras digarapnya aya dongeng Den Ratih Mandi Getih anu masih keneh digarap. Lajeng insyaallah bade ngagarap oge dongeng Sirod Jelema Gaib, oge si Pincang Jawara Sancang ke baris digarap ku mangga. Sapados teu nyang kolong tingkana waktos mangga urang sami-sami bandungan ku rasanana ku urang sadayana. Wilujeng ngadangukeun. Jika anu geus dijangjikeun ti awalna bener we dina peutingna, ieu gas citra teh datang deui ka tempat di mana Ginggi berok. Kumaha naha Andika ayeuna geus sayaga pikeun nerangkeun lalayang anu eusina sandi Rusiah teh? Ceuk ieu gas citra harita teh. Isim kaula nembe mendakan hartos sandi, namun ieu ge dumasar pangira jisim kaula nya, pangira jisim kaula wungkul beneran nama teu tiasa dipastikeun. Tembal Ginggi bari cedok nyembah, cing 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 cing, sok sebutkeun naon Rusiah disatukangeun kalimah sandi teh? Ceuk ieu gas citra bari alon-alon Ginggi nerangkeun naon anu aya disatukangeun sandi teh. Namun ieu nembe dugaan jisim kaula anu bodoh katotoloyoh teu apal kana akal-akalan jalmi, ceuk Ginggi. Ngan basa ngadenge penjelasan Ginggi kitu, ieu gas citra ngahulang lila. Tepikeun kadina hiji waktu Raden Purbajaya nyarita. Kaula heran Ginggi, Andika teu bisa maca tapi langsung nyaho maksud eusi sandi sanajan kakara dikira-kira cenah neuteub seukeut. Di omongan kitu Ginggi semu ngabelehem. Salaresna jisim kaula teh tiasa maca sok sanaos sakedik-sakedik, tembal Ginggi. Andika teh karasa ku kaula yen sok gede bohong, ceuk Raden Banyak Angga bari ngalieu ka kieu gas citra. Ama lamun manehna nerangkeun eusi sandi naha urang bade percaya cenah. Keun we eta mah engke di pikiranana, nu penting manehna daek cacarita heula, ceuk ieu gas citra. Sok sebutkeun kumaha ceuk pamanggih Andika ngeunaan maksud eusi sandi teh, omong kieu gas citra. Maksud sandi teh netelakeun yen moalami deui hiji bala tampur anu badag bakal dongkap ti sagara herang kanggo ngarurug dayeuh pakuan, omong Ginggi. Sarerea sarilih teuteub geus kitu ngareret ka Ginggi.
Naon maksudna Ki Banaspati ngirim lalayang ka Andika Ginggi? Raden Banyak Angga tumanya. Sanes kanggo jisim kaula mah ukur diparentah cenah nyarios nama bikeun cenah ieu lalayang ka kasaha Ginggi. Ginggi ngahun teu heula tepikeun ka anu araya asa gantung denge harita teh. Ditanya sakali deui kakara Ginggi betus. Ieu lalayang teh sakedahna dipasihkeun ka Ki Jaya Perbangsa ceuk Ginggi. Munggu matak reuwas anu ngadarenge. Pikeun sakedapan masarerea ukur ting haruleng. Naon maksudna Ki Jaya Perbangsa teh boga hubungan khusus jeung Ki Banaspati? Cek Raden Banyak Angga masih keneh teu percaya. Jisim kaula mah teu wantu nu dingki itu Raden, namung Ki Banaspati eces marentah sangkan ieu lalayang didugikeun ka Ki Jaya Perbangsa cek Ginggi. Sarerea geus ting haruleng deui tepikeun ka dina akhirna Ki Yogas Citra cacarita. Rek dipasrahkeun ka saha eta lalayang lain anu utama. Ngan anu eces pangira ieu budak dina ngahartikeun eusina bisa jadi bener cenah. Ceuk Yogas Citra isuk-isuk pisan dina poe kahiji kuwara bakti nyaeta waktuna ibun masih ke kandel raja Pajajaran suka kula wadet bakal euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos ceg urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 64 dina dinten ayeuna. Rubina sakitu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun ulu jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.